Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Alhamdulillah dinten ieu patepang deui dinten Salasa dina kaping 13 Juli 2026 masih dina surat Al-Furqan ayat ka-40 hijina. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iza jeung di mana-mana ro'auka itu jama-jama kafir ningalikeun ka anjeun. Iyattakhidhu teu aya kajabi ngan ukur nyandak atawa ngajadikeun naka ka anjeun ila kecuali hujuan ngejek atawa caci maki. Pajar Kangjeng Rasul cenah tukang sihir, pajar tu majnun jeung sajabana cacian jeung caci maki, cacian jeung hujatan atanapi ngabuli lamun jalma ceuk bahasa ayeuna mah ka Kangjeng Rasul itu jama-jama kafir waktu sarita. Bari tepokna nyarios kieu itu jama-jama kafir. Ahada naha ieu modelna cenah. Alladzi anu ba'asa tos diutus Allahu ku Gusti Allah rasulan sebagai rasul. Nah model kieu bentukna asa teu percaya cenah. Rasul utusan Allah model kieu benci ka Kangjeng Nabi Muhammad itu jama-jama kafir anu can kengeng hidayah. Saterasna ingkada sanyana kada hampir-hampir layudilluna pastina nyesatkeun ka kami sadayana ceuk umat kafir eta Kangjeng Nabi Muhammad teh bakal nyesatkeun ka urang kana sesembahan urang bakal dibelokkeun an alihatina tina sesembahan urang sadayana bakal dibelokkeun kana sembahanana anu keur ayeuna teh urang teh cenah ngarintis Lata Uja Manat Uba atanapi itu patung-patung tos jajarkeun berhala-berhala atawa nu nyembah sieun jeung sajabana rek dibelokkeun cenah ku Muhammad kana sembahanana kitu ceuk manehanana ampir disesatkeun urang sadaya. Laula lamun teh mah henteu urang sadayana ieu ang sobarna kana yen sabar urang sadayana alaiha kana eta ajakan Muhammad. Untung urang mah sabar cenah teu kabawa ku sakabawa teu kabawa ku sagawaya padahal manehanana anu keur sesat bari jeung teu sadar. Allah ngawaler atawa ngadawuh wasaupa jeung engke ya'lamuna maraneh jama-jama kafir bakal afal bakal nyaho hina dina mangsa-mangsa atawa nalika yarauna diebrehkeun al adzaba kana pirang-pirang adab man adola saha eta adolu anu disesatkeun sabila kana jalan hirupna. Kitu Allah mah ngabales jawabanana jama-jama kafir dina ieu ayat. Saterasna Aro'aita nah anjeun ningali Muhammad atawa nyangka maneh tahoda kana yen saha eta tahoda anu ngajadikeun ilahahu kana sesembahan itu jama-jama kafir hawahu kana hawa nafsuna. Manehna mah hawa nafsuna nyembah berhala nyembah itu nyembah ieu menurut hawa nafsuna lain tuntunan Allah. Afa anta naha anjeun takunu bukti alaiha ku eta sesembahan wakila jadi pelindung ya henteu dangaran lagi berhala nu jadi pelindung mah anger tuntunan Kangjeng Nabi Muhammad tegasna Allah Subhanahu wa taala salajengna kapali dia. Jadi umat-umat kafir teh asa rek disesatkeun cenah ku Kangjeng Nabi Muhammad pedah rek dibelokkeun sesembahan patung sesembahan berhala kana sesembahan anu leles-leles hakikatnya eta Allah Subhanahu wa taala. Saterasna am tahsabu nah anjeun boga panyangka Muhammad saur Allah anna kana yen sanyana aksarahum kalolobana itu jelema kafir yasmauna ngadenge kana omongan anjeun moal umat kafir mah ngadenge nu aya mah ngabalieur au yaqiluna atawa manehanana boga ngagunakeun akal pikiran jeung pemahaman tangtuna henteu da umat-umat kafir mah jauh tina tuntunan jauh tina hidayah
Jadi umat-umat kafir waktu sarita masih jauh tina keimanan, masih tebih tina keislaman. Saterasna inhum jeung sanyana hum ari itu jama-jama kafir teu aya kajabi illa kecuali kal an'ami seperti sasatoan atau binatang ternak. Jadi teu ngadenge, teu paham, teu ngagunakeun akal. Bal bahkan atau bal balikta tegasna bahkan hum itu jama-jama kafir adzalu leuwih sesat tibatan anu sesat sabila kana perjalanan hirup. Nah, jadi perjalanan hidup jama-jama kafir sesat sabab manehanana nentang kana kebenaran Kangjeng Nabi Muhammad, tentang kana tuntunan terus dipasikeun ku Allah ngalangkungan malaikat Jibril sareng manehna teu percaya kana naon anu disampaikeun ku Kangjeng Rasul, malahan teu percaya kana kanabian kana karasulan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu li wa lakum. Mugi aya manfaatna insyaallah patebang di dinten anjing kalayan urang panjang umur bari sehat. Sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.